Ya aing kalau keputeran ieu Google teh. Telepon atuh kumaha ya? Mane boga mana teu? Sebenarnya eta mah tanah gerta. Aya alamat teh naon cenah? Jalan Asrama Nyantong. Heuh, telepon heula bos raja CCTV na ame pugu aing bulat beli teh kieu ieu teh. Pan HP nage pareum nah alilala teh. Naon alamat teh cenah tadi teh? Jalan Asrama Nyantong. Ya peduang nanyakeun lah. Siap mah. Mana bisa ngomong Inggris ya? Bisa. Sok atuh tanyakeun. Sok tanyakeun dah. Hello. Hi, how are you? What is your name? Nah, itu kan nanya ngaran sih mah. Nanya Raja CCTV di mana? Where are you from? I'm from Holland. Siapa kan nanya urang mana tuh? Raja CCTV itu di mana? Pan bisa bahasa Inggris lagi sakit gitu nak. Nah, sok atuh bisa masuk tanya. Kan sana sekolah sih teh. Udah. Bisa ini. Mister? What do you mean? Raja CCTV. Nah, apa gitu atuh? Bahasa Inggris. Raja CCTV. Over here. Yes, good. Over here. Yes. Got CCTV. Thank you. You're welcome. Yes. Aing bisaan. So bisa lah. Aneh kalau tidak bisa bahasa Inggris, ngomong bahasa Sunda aja. Tambah ribet-ribet tinggi. Assalamualaikum. Weh, benar sih omor. Nenek akan pulang kuliah ini bere Sherlock teh, sudah teh pindah. Anak dia masih pena terang jalan teh. Tanyakeun ka urang bule teh. Untuk we ngartieun. Tapi akurat gitu pertanyaan jawabannya. Si ieu sugan teh sekolah teh bisa bahasa Inggris. Boleh ge leuwih parah tangga. Pan ieu parahna. Teu bisa pisan bahasa Inggris. Maneh teu bisa mah aing. Kita kumaha TV sebalik wah. Ieu teh nu pesan tetangga bos. Pokona hayang dipasang besok. Wah. Alhamdulillah tuh cepetnya. Anggar dipasang kan itu. Pokoknya mah Wak, setiap pemasangan aya orderan CCTV dianterin sampai tujuan. Ke Jawa Barat, pokoknya mah di mana lagi sok Raja CCTV siap action gitu Wak. Sok lah jadikeun. Siap bos, pokoknya mah tetanggi ya. Oke, besok dijadwalkan ya Bang. Siap. Ya. Pokoknya buat rekan-rekan di mana saja berada yang butuh CCTV yang mau pasang tinggal beli aja. Raja CCTV Tasikmalaya dijamin memuaskan. Barang diantar langsung ke tujuan, dipasang langsung ya bos. Oke. Kalau ada kerusakan bisa hubungi di maintenance. Raja CCTV. Weh.